Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'at wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyat, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa yudhu. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in, asba' tabi'in. Teristimewa segenap para kiai, para ajengan, para ustad, para guru ngaji, wabil khusus kakersana Kang Ustad Ali, Kang Ustad Bukhari, Kang Ustad Ombi, Kang Ustad Enton, kasepuh-sepuh urang Abah Haji Tholib, oge DKM Masjid Al-Hikmah Abah Haji Sardan, Ketua Irmas Bapak Ebek nunggus cager burutna Tilap segenap sahibul haul keluarga besar almarhum almarhumah Abah Haji Asdi, Ustaz Usman, Abah Haji Agus, Haji Hukmi, Bapak Hair, mudah-mudahan sadayana sing paranjang umurna, sing sehat jasadna, tambah berkah ilmu jeung kahirupanana, serta senantiasa Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak Lurah, nu hadir nu teu hadir, mudah-mudahan sadayana sing ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah haul anu ditakdirkeun hadir penting ieu, anu dikersakeun aya poe ayeuna, mudah-mudahan kumpulna urang sing dicatat sebagai amal kebagusan sarta urang jadi ahli surga, amin. Urang kabehan asup ka surga, amin. Urang kabehan asup ka surga, amin. Urang kabehan asup ka surga, amin ya Allah ya Rabbal. Hayang tah henteu mangka surga mah, hayang tah hayang jasa, cepat apa lambat. Mudah-mudahan ku barokahna almarhum almarhumah oge barokah naon nu kurang dibaca sing jadi sabab andai kata aya nu gering calalager deui, amin. Mun aya nu balangsak sararugih deui, amin. Mun anu bloon calakan deui, amin. Nu dengdek jadi lempeng, amin. Anu boga hutang mudah-mudahan aya nu mayarkeun, amin. Anu duitna dilaluar mudah-mudahan geura malayar, amin. Anu tilok salat jadi rajin salat, amin. Nu cara ngaji jadi rajin ngaji, amin. Nu salakin haram jadah mudah-mudahan tobat, amin. Anu bikangna jadi copet sok nyokotan duit salaki mudah-mudahan tobat, amin.
anu mitohana galak mudah-mudahan kontrakanana dibikeun amin. Anu main salat leungeunna bengkak amin. Modar sia tah. Jelekeun isukan nu bengkak nu selot. Mudah-mudahan segenap yang Allah takdirkan hadir pada malam hari ini Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah orang kumpul di dieu dina acara ziyadah tambah-tambah ngaduakeun ka guru urang almarhum al-maghfurlah. Anu tadi secara singkat riwayatna diceritakeun bahwa almarhum al-maghfurlah bukan manusia biasa tapi manusia luar biasa. Sebab anjeunna geus sesuai dengan kaidah anu boga ilmu amal jeung magahkeun ka batur. Maka para jemaah rahimakumullah, Gusti Allah nyieun makhluk dipastikan kahirupanana. Gusti Allah nyen makhluk geus diputuskeun beres urusanana. Gusti Allah nyen makhluk geus ditakdirkeun jalan kahirupanana. Lamun cak Gusti Allah sugih sanajan orang dieu gawena hees bae pasti bakal sugih. Betul. Lamun cak Gusti Allah balangsak sanajan gawe di KMK 30 tahun sugih tah moal. Aya tahu contohna anu gawe 30 tahun teu sugih-sugih aya tahu. Aya tah loba tengah badeg. Gawe teu sugih-sugih, teu gawe bahkan jadi sugih. Berarti gawe jeung sugih lain urusan. Janu gawe teu jaminan jadi sugih, nu hees bae teu jaminan bakal balangsak. Betul. Mamang hees bae mah gawena hees bae, ngalumbuk ka seseuheun. Isuk hees, beurang hees, sore hees, 40 tahun hees, sakali hudang menang gusuran. Hayo coba. Mang gawe di pabrik ye gaji 4,5 juta 10 bulan ngan karak 45 juta eta ge mun teu dahar teu ngarokok kali 12 bulan kurang lebih 60 juta 10 tahun 600 juta mamang 600 juta tina 10 tahun gawe eta ge teu dahar teu ngarokok nya nama hees bae 40 tahun hudang-hudang menang gusuran 500 juta mending mana mang. Ternyata kahirupan mah geus diatur ku Gusti Allah. Ulah ngecak jelema kulantaran imah bagus, eta jelema pasti bakal senang. Ulah ngecak mobilna bagus, eta jelema pasti bakal bahagia. Sabab bahagia jeung senang mah teu diukur ku jabatan, teu diukur ku loba duit. Coba ge mang, lamun mamang hirup ti mimiti balik datangkeun kandeg paeh usaha bae henteu masalah bebas atau gawe bae ka pabrik begitu rekaman dibuka ku malaikat panresep mang dibuka Senin isuk macet balik sore macet kitu bae selama 40 tahun rekamanana eueuh robah gitu-gitu bae termasuk nu hees bae begitu dibuka rekaman ku malaikat Senin hees salah sahe Rabu hees, Kamis hees. Oh, cek malaikat jelas ya. Barang dijele orang mana? Bunut. Wah, dijere. Oh, anak bah Mang Ebek ya. Ternyata Mang anu nyiptakeun bahagia lain harta benda. Guru urang di dieu mah Abah Haji Asdi. Musolana musola panggung. Pagaweanana magahan dunia tempat diboga tapi hatena jembar hakikatna konglomerat cak Gusti Allah jalma sugih cak Gusti Allah
Kadang-kadang orang imahna gede, oh imahna gede jasa 18 tingkat lah. WC di handap, kamar di luhur, asal ngising terjun bebas. Oh. Mang nusugi mah capek mang, CCTV dipasang, satpam disiapkan, herder di unggal juru. Nusugi mah pegel, dek asubaya harese. Coba jalma susah mang, senang jasa hees di patengahan, lawang dibuka merekan, bangsat silakan masuk. Oh pemikiran naon mang, nyaman jasa. Tesieun leungit naon sababna atuh senang hate. Nu matak lamun dunia dianggap boga urang pasti bakal berat, ketika eueuh pasti bakal nyeri hate. Nah ketika jalma teu bogana naon teu nganggap dunia aya jauh matak hampang dina kahirupan, jembar hate ka mana-mana happy. Dek nanya kula mending sugih mending susah. Tengetan ya, nu sugih jeung nu susah di akhirat selisih asup ka sorgana tina hiji masalah kurang lebih 10.000 tahun. Nu susah geus ti heula asup ka sorga, nu sugih angel keneh macet aya galian. Mending sugih mending susah. Mang nu susah mamang ieu teu ngantik zakat, teu kudu berangkat haji, rukun Islam aya 3, syahadat, salat, puasa. Nu sugih mamang aya 5 mang, zakat tambah jeung haji, lamun istitoah, lamun sugih berarti nu susah mah 3. Mantap. Mending sugih mending susah. Iya rata-rata ya 90% nu ngariung jalma sugih jalma susah. Anu daek ka masjid ilu pangajian nu sugih nu susah. Susah. Matak pantes nu susah mah deket jeung Gusti Allah, bakal deket ka sorga. Mending sugih mending susah. Jangan pernah ningali jelema tina tapak hartana, tapi tapak ilmu ku urang bisa dicekel. Abah Haji Asdi manusia hebat. Senangna lain ku boga kios, senangna lain ku boga kontrakan, senangna bisa ngamalkeun ilmu. Naon sababna? Ketika nya geus wafat, ilmu nu pernah dipagahkeun yuntafa'u bihi, nu manfaat keur anjeunna, manfaat keur kabehanana, manfaat keur nu nyokotna, maka bakal ngocor terus ka jero kuburan. Dunia mah sakedeung mang. Betul. Dunia mah sakedeung jelema mah kadang-kadang teu nyaho nasib. Can puguh mamang kuari panjang umur, can puguh mamang kuari pendek umur teu nyaho urang. Bahkan di antara nu ngumpul nu hadir kuari bulan Desember urang silih tengetan bae. Hawal tahun hareup urang silih cirian bae. Coba nu hadir di dia pasti cakulama ieu menurut teori min sunnatillah, teori kapangeranan, di mana di hiji kampung aya nu ngajuru pasti bakal aya nu maot. Ayeuna di antara nu hadir cakulama rarasaan bakal aya nu maot ja tahun hareup. Nu kuari iluan haul tahun hareup geus eueuh, kira-kira aya teu moal? Coba nu belah mana kira-kira? Kuari iluan haul tahun hareup geus teu iluan. Kieu ye nu kamari Abah Haji Jalal di dieu guru sim guring ngisi acara. Hajuk kuari teu iluan geus maot aya teu eueuh? Coba rarasakeun aya teu eueuh? Ayanya. Aya. Kuari aya tahun hareup eueuh, kira-kira aya teu moal? Mang, ternyata takdir Allah memang kejam mang. Bagi sebagian anu teu ngarepkeun kena takdir Allah. Aya jelema babaturan kula santri di Garut, di Keresek, dek nikah ka orang Limbangan, dek kawin ka orang Limbangan. Limbangan daerahna pegunungan rada nanjak ieu. Ieu santri ngabesan, atuh santri mang di Kobong nyewa angkot 3. Santri mah pantilok mandi. Naik we. Nu diondang saurang datang kabeh.
Cek cenah lumayan ieu memperpanjang napas. Iluan ngabesaan bring keluarga guru dihareup, santri di tukang, panganten panghareupan, berangkat ke tempat panganten. Eta di tempat panganten geus disiapkeun mang, palangpang geus dipasang, pajengan geus teteg, haju amil geus aya, saksi geus siap, walina ge geus make jas, mitoha awewe geus nyepeng kembang, dek ngembangan eta panganten lalaki, dina baki geus disiapkeun, nangguan di lawang imah, datang rombongan ti dieu, brek datang rombongan, tarurun biasa, seserahan disiapkeun, seserahan disiapkeun kabeh geus dipasang. Nanjaklah babarengan kabeh lempang berhubung jalana tempatna di gunung jadi lempengna rada lambat nanjak plek kurang lebih kakarak 6 langkah makna panganten bikang geus siap dek ngalungan luhur panganten lalaki geus digandeng ku kolotna dihendep lempang menuju ka luhur dek di kalungan doang ti luhur ujug-ujug aya motor eueuh reman bau kencang jasa mang kabeneran pas nabrak ka panganten sakali juger panganten lalaki koma jam 9:30 kejadianana diurus datangkeun ka jam 11 akhirna wafat di rumah sakit jam 11:30 guru-guru nyin rapat mendadak di majelis permusyawaratan penganten rapat akhirnya ditanya penganten bikangna sebab kejadian geus kos kieu akhirnya siap nurut sakumaha guru dek dikawinkeun ka saha bae kumaha guru akhirnya guru turun datang ka rombongan mang santri aya wakil lurah keur hees diangkot bayangkeun mang teu ngimpi teu rencana nyana hees lempang ge pan santri mah sendal hiji koneng atuh santri lempang nyana keur ngarengkol bae ngarengkol diangkot dihudangkeun woi hudang cak akang atuh nyana peci santri pan kaletak jin mang beureum semulesang atuh kancing nyengkel sabelah atuh santri jeung kumaha nyaho subuh ge nyaho salat nyaho henteu lah pokona mah dina angkot cenah diudangkeun gegeuraan bejaan guru anu nyana gegeuraan si beungeut di injeuman jas dipakekeun sarung langsung berangkat ieu mang nasib nyana mah nu geus siap geus make jas geus make sapatu geus dipeci hideung geus didasi teu kawin malah nasib takdir ti Allah kudu kawin iya nu ti kobong teu niat-niat acan teu ngimpi-ngimpi acan teu kawin hees diangkotna ge malah nyana nasib ngeunaheun nyana mah palangpang teu mikiran pajengan teu mikiran tinggal ngawin doang matak ieu urang dia dengekeun jomblo beusing babaturan kawin ilu bae geus ilu bae heulan pokona mah engke ngadoa sugano aya motor reman insyaallah ieu nasib mang teu bisa diatur ku urang ja Allah nu boga nasib Allah nu boga takdir ngan nu pasti mah hirup kudu aya ilmuna naon sababna sabab urang bakal maot kawin teu kawin maotna bakal betul loba jelema mau can kawin loba jelema mau geus kawin ngan nu pasti nu kawin itu kawin ujung-ujungna mah bakal nu kolot ge bakal paeh nu ngora paeh aki-aki nini nu main slot paeh maka cekang jeung Rasul diancam bari disindiran ismasyita hei orang bunut hirup sadekna anjeun endek orang dieu ngaji bae terserah endek orang dieu ciu bae
Oh isuk-isuk ciu berang ciu sore ciu kuari ngariung mau ciu Allah terserah bebas jauh urusan masing-masing anak zinah baik temenang nyelebir si mbak oh haju ngedar-ngedar baik silahkan ismasita sadaik mah terserah mang dek ngaji baik dek ngaji itu masalah dek sholat apakah dia pernah ke Jumatan di uber RT itu pan bebas RT lagi akur bebas ternyata mang ismasita tapi sing hade mang fa innaka mayyitun anjeun bakal paeh mang hayo geus paeh kumaha coba hayo ketika orang asup ke alam barzah orang asup ke jero tanah dikubur di jero tanah anak ninggalkeun pamajikan ninggalkeun harta rebutan keluarga orang cicing di ruang landak ditutupan make tataban diganjel make gegelung kain kapan dibukakeun pipi nempel ka tanah suku nempel ka tanah ketika geus lewat 7 lengkah jelema anu nguburkeun maka Allah bakal ngutus makhluk wujud tina seluruh amal yang pernah kita lakukan lamun amal bagus Allah wujudkeun amal tersebut dengan makhluk anu sangat bagus nya kasep nya putih nya jangkung nya caang nya ramah nya sopan nanya ke orang assalamualaikum dijawab ke orang waalaikumsalam anjeun saha kula amal anjeun kula salat subuh teh kula ngaji teh kula ngagahan teh kula muludan anu 10.000 dibayar goceng teh kula ieu aya nu kitu aya ya blow on iya kula adalah amal anjeun kula puasa anjeun kula Ramadan anjeun kula salat anjeun ieu kula ieu ngeunaheun mang ditanya ke urang anjeun deuk naon ka dieu mang abah asdi tenang bae abah asdi mang ebek tenang bae mang ebek kula endek ngajawab kamun karwanakir jadi pengacara anjeun tina tapak amal anjeun ngurusan ikatan remaja masjid ieu kula ieu bakal ngajawab kamun karwanakir amin amin kula bakal ngajawab kamun karwanakir kula bakal jadi pengacara anjeun anjeun mah tarim HS saperti hesna panganten geus tinggal ngedeng doang mang ebek ngeunaheun nyana bakal ngajawab kamu karwanakir mang ebek tinggal nyekel HP doang nyeun status oh ngeunaan jasa ya Allah alhamdulillah interview hari ini lancar ya Allah oh ngeunaan jasa ieu mun amalna bagus tapi lamun sabalikna ternyata amal yang kita lakukan dominan adalah amal-amal maksiat adalah amal-amal nu teu diridhoan ku Gusti Allah judikah, mabokah, zinahkah dan sebagainya maka Allah wujudkan seluruh amal tersebut dengan makhluk yang sangat menyeramkan nya hideung, nya jore nya sihungan seremang nya sesentak ka urang kosalaki bibilah haju urang nanya anjeun saha nyana bari sambari molotot cek nyana salat waduh sial aing anjeun saha nyana aku sorangan anjeun saha linggacor anjeun saha makswin aduh ya Allah anjeun saha tramadol eta bakal bebeja anjeun saha kula adalah maksiat anjeun deuk naon anjeun ka dieu kula deuk bebeja ka malaikat munkar wan nakir bahwa sia salila hirup tukang main slot sia salila hirup tukang mancing johor lewat asal lewat ayo tahu jelmana ieu kula adalah maksiat anjeun kula mancing anjeun anu sia lewat subuh johor asar maghrib isya kula ieu masyaallah deuk naon anjeun ka dieu kula deuk bebeja ka munkar wan nakir
kula jadi pengacaranya. Ya Allah ya Rabbi, ieu kakar di alam barzah mah, ieu kakar di alam barzah encan urang lamun asup ke alam akhirat can ditimbang, can dihisab, can kana surat. Oh mah Masya Allah, Masya Allah. Matak Abah Haji Asdi mah ngeunaheun mang, nya nama ngeunaheun, ilmu na nyalametkeun, magahana na nyalametkeun, amal na nyalametkeun, bakal ngeunaheun. Matak santri mah santri, santri mah ye santri, sanajan engkena santri henteu wajib kudu jadi ustad, santri henteu kudu jadi kiai, karena ilmu yang mereka dapatkan di pondok pesantren bukan sekedar untuk menjadikan mereka kiai ataupun ustad, tapi pikeun cacang awakna, nyaangan kulawargana, nyaangan pikeun lemburna. Engkena nyana jadi pejabat, pejabat nyantri. Engkena nyana jadi pengusaha, atuh hatana santri, peka aya muludan cak nyana ku aing tanggung. Sanajan pengusaha hatana santri. Nyeuleuh majelis salim can anggeus sia keur naon tad nyeun majelis salim aing ge ngarasakeun geus nyokot bae semen ka material duitna masing-masing nu sugih pelit blow on. Aya santri deuk ka kobong, "Ceng, hanan maji." "Deuk ka mana, Ceng?" "Mondok lah Mang Haji." "Boga duitna tante?" "Henteu Mang Haji." "Hayang ngarokot tante?" "Hayang." "Nyokot ka Madura?" "Oh Mang Haji jauh amat." Iya, jadi pengusaha tena santri nu matak cicing di kobong mah ilmu lain sakadar pikeun jadi ustad jeung kiai, pikeun nyalametkeun awakna jeung kulawargana. Matak ulah sieun mondok, ulah sieun masa depan. Jacek ulah ge masa depan mah tidak atur ku ijazah, gawe silahkan, usaha silahkan, sakola ge teu masalah. Ngan andai kata ta'alluq hate kana sakola pikeun ngurusan masa depan, ta'alluq hate kana ijazah pikeun jaminan masa depan, itu adalah salah besar mah. Betul. Ngabadeg datang ka kuari, sarjana nu can boga pagawean. Jeuleuh santri teu pernah sepi tina pagawean. Sabab teori kahirupan. Setiap jalma nu hirup pasti bakal pae. Nah, di nu pae lah aya kahirupan. Maka kehidupan santri di atas kematian orang lain. Well. Santri eta. Oh, atau yang kumaha lain sekadar ilmu nu dididik ku Abah Haji Asdi, dididik qanaah, dididik yakin. Urang teh yakin masa depan kumaha be kumaha kedeung, pan santri mah di kobong ge kumaha kedeung. Atuh kumaha kedeung santri mah dahar kuari keur kuari kedeung mah kumaha kedeung. Naon bagenya nama beuki, pucuk mangga beuki. Pucuk nangka beuki. Pucuk awi ge beuki. Nya nama teu pernah mikiran dahar jeung naon, nya nama teu pernah mikiran kedeung kawin ka urang mana, sabodo mana ge geus puyeungeun, "Ceng, sia geus mondok geus kolot Ceng." Nya mah emang sia teh yang kawin Ceng, lah sabodo kumaha mama kula mah ridho daek teu ka anak RT Ceng, harinya nandaikeun melos mah kula mah daek bae sih Ceng. Nu bener sih emang bung kawin gitu Ceng, mak aceng mah kumaha mah ridho sadikawinkeun anak kumaha mah, nu penting mah hirup liangan. Geus terserah orang bebas geula mah. Teu pernah mikiran masa depan kumaha, teu pernah mikiran dahar jeung naon. Nu santri pikirkeun kedeung nu paeh saha. Di kobong saminggu sabulan eueuh nu paeh-paeh santri mah geus ngomong bae di kobong haram jadah ya. Emang orang bunuh teu pararae gitu ieu nya. Oh ya Allah ya Rabbi. Nu matak Ceng ulah sok milih-milih kawin mah saayana bae, lamun diasongkeun atuh nu geulis atuh alhamdulillah, lamun jodohna nu jore atuh alhamdulillah. Sabab geulis jeung jore jauh-jauh mah bakal pae. Bahkan anu jore mah istiqomah, nu geulis mah berubah. Nu jore mah pan mimiti kawin jore, anak dua ge tetap jore, datang ka incuan tetap
karena istiqomah. Coba nu geulis ceng mimiti kawin geulis boga anak 2 mah geus can puguh ceng, boga anak 5 geus lain deui, geus incuan mah geus nyebut geulis momonon rubah. Haju lamun aceng pae ti heulan pamajikan geulis keneh kaimanan kurang asup ka jero taneuh bikang nu geulis dianjangan ku tatangga. Janda mamang dianjangan ku tatangga mang pan di jero taneuh nyelek mang. Nyileup pamajikan dianjangan ku tatangga nya babaturan. Ternyata menikam dari belakang eta. Nyelek mang hate mamang nyileup bikang mamang dianjangan ku batur. Ahina roh mamang teu tarima. Naiklah ka tangkal jamu. Jadilah memonon eta mah. Coba lamun bikang mamang jore. Bikang mamang dianjangan misalkan ku tatangga bikang mamang jore, mamang paeh di jero taneuh. Pan mamang mesem di jero taneuh. Cak mamang hakan kusia kesed bikang aing mata. Dalam artian jangan pernah kecantikan seseorang dijadikan ukuran bahagia. Tapi jelema nu boga ilmu mah pasti bakal bahagia. Sabab nyaho kana paranti, nyaho kana purwadaksi, jeung nyaho kana kakuduan. Nu mata ketika urang boga ilmu sanajan saeutik ngajilah di habaji asli dipake ku urang lalaunan salatna dipake haju ku urang dipake lalaunan zakatna dipake cekangnya Rasul ismasita terserah urang dek terobah bae teu masalah urang dek robah bae teu masalah ja urusanana masing-masing tapi urang teu raku betah dulur urang geus maot kolot urang geus maot tatangga urang geus maot urang ge bakal nuturkeun maka teangan amal nu bakal nyalametkeun di alam barzah kita. Carilah amal yang bakal menyelamatkan di jero kuburan urang. Kumpul-kumpulkeun amal ti kuari. Lalaunan amal diteundeun dikumpulkeun, diteundeun dikumpulkeun. Apakah ketika urang jadi jelema nu hebat harus berubah dengan penampilan kita? Henteu kudu. Ketika mang ebek rajin salat apakah harus pakai udang-udang? Teu kudu mang ebek. Apakah ketika urang anggota ormas hayang rubah ka Gusti Allah harus berganti pakaian mereka dengan pakai jubah? Teu kudu. Apakah kudu make sorban? Teu kudu. Dek dihargaan ku Allah teu butuh sorban. Dek dihargaan ku Allah teu butuh mereka anak kiai. Dek dihargaan ku Allah teu butuh mereka incu ustad. Sanajan anak kiai minantu abuya haten hasud sangke goreng ka batur pasti bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Sanajan nyana lain anak sasaha orang bunut henteu terkenal di dieu. RTG teh nyahoan BLT kalewat bae. Tapi deket jeung Gusti Allah ibadah teu ditinggalkeun. Sanajan boga duit saeutik teu pernah sepi tina sedekah. Jeung tetangga akur, jeung dulur akur, maka niscaya mereka pasti bakal Allah muliakan karena yang Allah lihat seseorang bukan dari tampilan fisik mereka, bukan dari turunan mereka, yang Allah lihat adalah ila qulubikum tina hate urang masing-masing, tina takwa urang ka Gusti Allah Subhanahu. Mata orang dia ulah minder sanajan lain anak kiai, sanajan lain anak abuya, sanajan lain minantu kiai, ulah leutik hate surga milik urang kabehan amin ya Allah ya Rabbal. Mata kuari mah amalkeun peangan amal nu bakal nyalametkeun di alam akhirat. Naon sababna ngeri di alam akhirat mah amal anu ringan-ringan bae mang. Maka sedekah paling hebat lialihi sedekah keur kulawarga hebat mang. Mamang moga duit babagi ka anak pamajikan mantep. Asal gajihan ulah dicocek bikeun ka pamajikan. Neng, kakak menang gajian yeuh keur neng kabeh. Masyaallah, bikeun kabeh ka pamajikan. Insyaallah moal balik deui. Jangan coba-coba salaki nyumputkeun duit dina naon bae. Kenapa? Sebab karena setiap lalaki nyumputkan duit dina naon bae pasti kanyahoan ku bikang karena irung bikang mah kos cucurut. Wes mending babagi bae. Babagi bae jeung pamajikan mah. Ieu mah bikang si heran tilok diurusan. Mang urusan pamajikan mah. Ajakan leumpangan tak ka Cikupamas. Ajakan neng urang ka Stanley neng. Ajakan lelumpangan pamajikan urang senangkan pamajikan urang dahar atun mun boga mah hayu senangkeun. Nyana teh perjuanganna berat jasa mang. Pikeun ngadidik anak nu hebat perlulah tenaga seorang istri. Moal bisa abaji asli di kos kieu lamun istrina henteu hebat.
mamang teh dek nanjerkeun agama Allah dengan cara kumaha bae ge pasti butuh dukungan pamajikan. Nah tugas mamang ngurusan pamajikan dengekeun salaki anu nyeuseuh salaki wajib salaki nyeuseuh lain pamajikan nu masak salaki nu ngepel salaki aya nu seuri bungah cekna hakan teh salaki nu nyese salaki, nu masak salaki, nu ngepel salaki, nu ngumbah piring salaki, nu ganti popok salaki. Iya hakikatna kewajiban salaki mang. Ulah senang-senang bae mang nyese kewajiban salaki mah kitu ti mimiti nyese, ti mimiti masak, meuli sayurna, meuli gasna, motongan sayurna, masakeunana, ngepelna, nyapuna. Ieu kabeh kewajiban salaki. Haju ari bikang mah hiji ngurusan anak, nu kadua taat kanu jadi salaki. Lamun cak salaki masak muncak salaki nyeseuh muncak salaki ngepel eta tugas awe mah nurut doang ka salaki. Oh masya Allah. Matak bikang mah ieu ngagentian kewajiban salaki digawean ku pamajikan, betapa pahala mereka luar biasa. Tinggal salaki ridho doang bikang mah ka sorga. Oh pokoknya mah salaki asal lempang make peci geus doakeun bae ku pamajikan. Kak haji ka mana? Dek ngaji ka mana? Ka Cilongok. Ya Allah mudah-mudahan selamat ridho sanajan salaki nganjang. Sabab ayah jelema nu ngaji ka Cilongok COD-an doang. Kula pernah manggi aya orang bunut meureunnya. Ja eta ngaji di Cilongok diukna mah lain jeung pamajikanana. Ceuk kula saha ieu nya teu wauh ulah. Mang ebek asana eta. Mata pamajikan mah ya amal ngeunaheun jasa bi ngadidik anak sina bauh ka Gusti Allah. Haju bibi ngurusan anak sina rapih awakna sina rapih hatena, dan itu adalah tugas mereka seorang wanita. Al umhat al madrasatul ula, indung adalah madrasah pertama. Anak dipagahan, anak dididik, ya indung nu kudu ngurusan. Matak lamun anakna dengdek jeule indungna dengdek talempeng pasti dengdek. Matak indung kudu ngararapi anak, dan itu adalah tugasnya seorang wanita. Indung mah ngurusan anak timimiti tina cai mani, lalaki mah ngeunah mang nenden saham doang 3 oz setengah keluar 3 kilo setengah. Bikang mah sanggeus kitu can mabokna 8 bulan, can ngajuruna berat jasa. Bayangkeun betapa sakitnya wanita ketika mereka melahirkan. Tanyakeun ka bikang mang, kula deuk nanya ye bi ngajuru nyeri tante, cangkeng panas tante, mules tante, kapok tante. Awe mah berat mang, dan mereka bertaruh dengan nyawa mereka. Ketika pamajikan ngajuru 240 urat besar Allah putuskan, dan itu bertaruh nyawa. Awewe mah ketika ngajuru satengah hirup satengah pae. Masya Allah. Nu matak cak guru kula lamun salaki kaur lamun bikang dek ngajuru salakina kudu nganter pamajikan, cekelan leungeun pamajikan, bacakeun alam nasroh, tiupkeun ka leungeun, usapkeun ka beuteung, ngarah proses ngajuruna lancar. Alam nasroh laka sodok usapkeun ku salaki ka beuteungna, ka munbunan tiupkeun. Engke lamun cak bidan neng ngeden mamang ilu ngeden heuh, engke bibi ngajuru mamang ngising geus pokona. Iya pan kudu babarengan ieu. Naon ngararasakeun, naon sababna? Ngarah salaki ngahargaan seorang wanita. Ketika awewe ngaluarkeun getih, rasakeun ku urang. Getih yang mereka keluarkan, darah yang mereka keluarkan, moal bisa digantian ku salaki mang. Kanyeri pamajikan. Ngarah mamang ngahormat pamajikan. Oh masya Allah, komo mau anakna 12, nggak anakna 17. Oh masya Allah, broli, bidan geus puyeungeun. Ngarasa laki bisa ngehargaan kanu jadi pamajikan. Mereka bukan pembantu kita, pada hakikatnya istri kita adalah partner kita mencari ridho Allah.
Iya pamajikan teh pater iya mah bisa nitah baik ke pamajikan ulah tuh titah mang hayang ngopi doang ge aleman jasa nitah baik ke pamajikan suku gablek dengan boga tinggal lempang doang ka dapur cicing di kursi bikang di kamar kunaon nitah ke pamajikan masa kawin 15 tahun teu nyaho kopi jeung gula lempang atuh lempang suku gablek ieu suku lempang doang pagawean bisa dilakonan kurang lakonan kurang nu teu bisa dilakonan kakarak minta bantuan ka batur ulah aleman jasa mah pamajikan lain pembantu urang betul lain pembantu pamajikan patar urang nyiaran ridho Gusti Allah tapi bikang nu hebat mah bikang nu hebat tengetan bi cai kopi ya cai kopi sakecelak tah cai kopi tah sakecelak diuyup ku salaki celak tah ngecelak sakecelak cai kopi diinum ku salaki 10 kabagusan Allah simpen 10 dosa bibi diangkat ku Gusti Allah iya kakarak sakecelak doang komo mun cai kopina disiramkeun ka mun salaki gede jasa watak bikang hebat mah pagawean apapun dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban suami ketika diwakilkan oleh istri kita 10 kebagusan Allah titipkan kepada mereka dan 10 dosa wanita Allah angkat ke Gusti Allah Masya Allah ngeunah jasa matak lamun salaki dek ka dapur dek nyeduh kopi bibi miheulan tanya ku bibi kak dek ka mana ka dapur dek naon ka haji ngopi ulah ka haji kulah yang menang kabagusan cak salakeun embung aing embung aleman hayang ku aing bae cak bikana geus ku kula bae cak salakeun aku aing bae cak bikana aku kula bae datang ka subuh ribut eueuh nyeduh kopi eta bikang hebat mengartikeun ka salaki boh amal tinu leutik ulah disangka leutik di dunia mah haluzon cak urang amal leutik horengan bakal gede nu cak urang dianggap amal hebat can puguh jadi amal cak Gusti Allah pan lamun Imam Ghazali ketikanya diputuhkeun ku Gusti Allah lain kulantaran ngarang kitab Ihya cek Imam Ghazali keneh mungkin tina tapak kaimpikeun ku muridna Imam Ghazali keur ngarang kitab dina mangsina aya laleur keur nginum diantepkeun teu digebahkeun dengan harapan laleur mungkin hauseun ditungguan lalu datangkeun ka beres kakarak nyocol kana mangsi tina tapak eta ridho Allah ka Imam Ghazali mata kamal leutik mang di lembur mah jeung tatangga ulah silih hewaan gara-gara urusan perbedaan tina pilihan ulah sampai ulang ribut naon sababna ribut mah geus jelas diancam ku Gusti Allah atuh urusan urang masing-masing bae terserah ngan singa ada ribut mah kula ngalarang jasa gara-gara beda pilihan haju urang ribut jaga babarengan urang komo jeung dulur komo jeung pamajikan komo jeung tatangga sugih moal dibereh henteu jadi menteri moal ribut bae Masya Allah ya urang melempengkeun hati urang geus urang mah mending keneh ngurusan lembur sinamana ridho Allah Subhanahu wa taala amal urang mulai lobakeun salatna rapihan dan itu memerlukan ilmu andai kata urang mah boga ilmu pan ngeunaheun anak magahan ka emak anakna mondok sanajan can puguh jadi ustad mana dipagahan mak salat mak salatna dipagahan nangtung mak nangtung ini mah nangtung suku nama ulah gede teuing mak imah bikang salat udah jasa mukana teu bagus bikang mah ulah gede-gede bikang mah hangit bikang mah rada rapet ieu sukuna bikang mah rada rapet ya rapet mun lalaki karak buka lalaki buka ieu buka ge ulah gede-gede emang kos kiper bang nanaonan mah eta mah ngaranna istirahat di tempat iya nangtung mah biasa urang nangtung kumaha sih mamang tilok nangtung kieu mang satpam teh mah urang nangtung biasa we si nangtung ieu nangtung mun teh kos kieu ieu nangtung ngaranna kiam ngaranna nangtung mun kiam istirahat di tempat tuh ieu berdiri mah nangtung eta cenah kang pan lamun dibuka makam purjah di sisi kosong lamun kurang aya lolongkrang di sisi deusian setan
atuh sia deui di sisi setan di kolong setan ngabuadeng kena ieu. Tak ya biasa bae. Nang teu santai, nang teu ieu rileks urang teh berhadapan jeung zat nu maha santai mah, nu maha luar biasa. Urang teu kudu tegang, rileks bae mah. Urang santai ngeunahkeun awak rileks urang. Nu paling bagus memeh salat istighfar heula mah. Inget dosa jeung pamajikan. Astagfirullahaladzim ya Allah, hampura ya Allah, tadi bikang digebugan ya Allah. Beak di smackdown ya Allah bikang itu. Istighfar, inget ka emak ya Allah, hampura mah, gabah mah dijual ku kula ini. Hampura mah, hampura. Orang minta hampura ka Gusti Allah nya mang tina dosa-dosa jeung sasama ya Allah, hampura kakarak urang. Geus kitu istighfar urang maca kulhu, maca falak, maca anas. Lamun almarhum almaghfurlah guru sim guring abah Cilongok abah Anom nya nama ditambahan la haula jeung innalillahi, la haula 3 kali, innalillahi 3 kali, la haula wala quwata illa billah 3 kali kakarak mah. Niat urang talafut biniat itu, niat ngucapkeun niat usolli pardos subha, subuh dan duha. Pan subuhna jam 8 mang. Begitu sekali ya jam 8 ya subha, subuh dan duha. Nah ieu cik anak mak ucapkeun niat mak sanajan sunnah mak mending diucapkeun pikeun ngabantuan hate ngarah kedeung niat mamang geus kabantuan. Rakaat ini mustaqbil kiblat lillahi taala, angkat dengan ma Allah. Mak pan luhur amat. Lain kiper mah ulah luhur teuing. Hanapan mah saeutik. Ih mah henep kos Gus Samsudin teh mah. Namakan jurig teh mah. Tenaga dalam ieu mah. Ieu maka diteorian lah ku ulama fikih meneran kana tak-tak lempengan kana ceuli Allah. Tuh sedep. Karena dibuka saeutik teu kudu dipaskeun. Teu kudu dipaskeun ini pascannya pas. Pascan tuh. Angel kos gitu mah kira-kira bae. Ayo dicekel ya, ayo dicekel Allahu Akbar. Oh. Leungit beureun ceulina yuk. Allah. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, anak magahan, mak ucapkan ku hate, beungeut mama cukup kieu bae mah. Cak hate mah ye, niat kaula salat cukup nerjemahkeun tadi diucapkeun. Beungeut ka urang, moal bisa urang mah niat nu bener moal bisa. Geus kos kitu bae. Ngarah teh hese, ngarah teh jadi was-was. Allah niat kaula salat subuh 2 rakaat jam 8. Sabab penting nyele bola eleh 2-0 karena Allah kaberangan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Oh panjang niatna urang mah. Allah eta selama lisan ngucapkeun Allahu Akbar, Allah hate ngomong nu kumaha tadi wa akbar kakarak leungeun diteundeut tuh anak nu bakal ngarapikeun mak kakarak mah Allahu Akbar. Di dada meunang ngan kurang bagus, di dieu teu naon, di bujal ge lelos, handap bujal teu naon, nu lagi dijajal kabeh Allahu Akbar. Batal tolol dah mah. Sabab tilu gerakan anggota awak urang terus-terusan ku anggota gede eta batal salat. Tilu gerakan anggota badan besar kita tuluy-tuluyan dina salat eta batal salat urang. Allahu Akbar gerak-gerak culak cileuk ngabatalkeun ka salat. Hitung kurang. Hiji, 2, 3. Matak culak cileuk mah batal, lamun culak doang teu batal. Allahu Akbar. Bibi keur salat anak ngagerokeun, "Ma, nyileuk bae geus." Kata ka sujud kieu terus. Pegel-pegel ka sirah geus. Ya culak cileuk batal, mun culak doang mah teu batal, kieu doang teu batal. Allahu Akbar. Iya matak tilu gerakan batal. Ya pemuda kadang-kadang sholat di masjid, pemain basket bener nyengorong nya. Bulet. Lu cak imam haram jadah ya. Ieu salat ya, ieu urang aya teorina ilmu. Matak lamun curug doang mah andai kata urang ateul pan jelema awam, lamun ateul garo, lamun lapar dahar, lamun haus minum, lamun ngantuk hees, jelema normal. Keur salat ateul garo lah.
teu masalah ngan make teori tonggong atul ulah digaro make 5 ramo lempang leungeun kabeh gosrek ledeh tonggong cukup make curug angkat saeutik tret blek curugna nu gerak 1 2 3 sabab curug mah anggota leutik sanajan 100 kali gerakan curug digerakkeun keur salat curug mah moal ngabatalkeun ka salat. Contoh bibi keur salat Allahu Akbar tatangga nyetel musik ajeb teu batal kula tanggung jawab salatna teu batal sah salatna tapi sia bloon. Allahu Akbar anak ieu nu bakal ngarapihkeun ka emak mak sing rapihnya mah salat anak nu bakal ngalelem ka emak masyaallah. Matak moal kagentian kahadian kolot karena jadi anak kecuali hiji mun emakna kafir diislamkeun ku anak lamun emakna abid amat dimerdekakan ku jadi anak. Nomor katiluna emakna bodoh dipinterkeun ku jadi anak emakna teu nyahokan agama dinyahokeun ku jadi anak eta nu bisa ngiparatan nebus kana kahadian kolot kana jadi anak ku anak ditebus ku ilmu ku anak. Matak urang salatna kudu rapi anak pan bakal ngarapihkeun ngalalempeng dina urusan rumah tangga ngalalempeng dina urusan andai kata urang geus bisa bakti kanu jadi kolot komo dina bab ilmu mang diantara amal yang paling tinggi adalah birrul waliden berbakti kedua-kedua orang tua bakti ka kolot matak di dia keluarga besar almarhum almangkulah hayang termasukkan hadis Kangjeng Rasul waladun solihun yadullah waladin solihin yadulahu anak soleh nu ngadoakeun ka kedua orang tuana lain sakadar doa bil azgar tapi doana bil ahwal lain sakadar doana bil azgar tapi doana bil mal ketika kolotna geus maot seluruh amal diputuskeun pan ku Gusti Allah kecuali 3 perkara amal jariyah ilmu manfaat nu katiluna anak soleh ngadoakeun ayeuna abah ji asli geus wafat ieu contoh keur urang lamun emak maot abah maot haulkeun ulah keur hook kang duit teh boga kang ulah bingung-bingung teu kudu ngonang ustad teu kudu ngonang kiai santri gerokeun mang santri tiluan ka imah deuk naon aing deuk haul haul sah haul emak ieu siring 100 bacakeun yasin 700 balik modar sia najis aing santri cukup ieu ieu ulah gara-gara teu boga duit haji urang teu haul naon sababna pan geus netral hadis Kangjeng waladun sholihun yadulahu anak soleh ngadoakeun ka kolotna merupakan amal nu bakal ngalir terus-terusan moal diputuskeun ku Gusti Allah sanajan urang tiluan haulkeun opatan haulkeun bae contoh nu matak lamun aya acara haul aya acara maulid aya acara nujuh bulan anak nu leutik ajakan siranyana paham syariat nunggus jadi budaya ulah nyampekeun ka eueuh gara-gara alam sutra di mana-mana akhirna muludan hampir punah kadang-kadang tahlilan sepi yeuh ramekeun deui tahlilan naon sababna andai kata 30 tahun kemudian tahlilan geus eueuh di lemur bunut ustad jeung santri gantung sarung ieu urang engkena bakal ngeri mah urang geus maot eueuh nu ngiriman dan didiklah anak-anak kita mata urang ngiriman ka ma cau nu dikirimkeun ku ari hakikatna pahalana datang ka Abah Haji Asdi urang zikir didatangkeun ka nyana masyaallah komo lamun indungna aya keneh emak aya keneh kudu leuwih pohara ngurusan indung tinimbang ngurusan abah tinimbang ngurusan bapak cek Kangjeng Rasul ge selisihna antara lalaki jeung awewe 3 kali lipatan mun emak nitah abah nitah tuturkeun panitah emak mun emak menta abah menta bere ka emak mun emak ngagero abah ngagero sampeurkeun emak hiji waktu Kangjeng Rasul keur kongko sore-sore jeung sahabat aya sahabat nanya ya Rasulullah naon mang kami nanya ya Rasul nanya naon mang ari ieu sih sabada Allah jeung sabada Kangjeng Rasul saha nu kudu dihargaan saha nu kudu dihormat cek Kangjeng Rasul ummuka indung anjeun saha deui ya Rasulullah ummuka indung anjeun saha deui ya Rasulullah ummuka indung anjeun saha deui ya Rasulullah abuka kakarak bapak anjeun bayangkeun ummuka kakarak abuka indung kakarak bapak indung sabaraha tilu indung kakarak bapana sabaraha hiji bapana
hiji indungna sekali deui ummuka kakarak abuka indung kakarak bapak indungna sabaraha bapana kela indungna tilu bapana hiji iya haji maksudnya kumaha iya maksudna indung mah 3 kali kudu leuwih dihargaan tinimbang derajatna bapa sabab indung mah leuwih deukeut leuwih talazum leuwih ngengket jeung anak adalah indung nu nyusuan nu ngurusan adalah indung nu ngahadekeun nu ngarapikeun adalah indung matak indung mah kudu leuwih dihargaan ku urang mah maka pantas kalau doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa anbiya kepada umatnya orang bunut nyeri ke emak mak dia nyeri, oh, mak digagalak, masya Allah. Andai kata mak geus ngucap saceduh metu saucap nyata. Lamun cek indung dikutuk sia jadi asbak, duku mah coba hayo urang. Tunggal poe dicocolan rokok urang, ayo. Lamun cek indung sia bakal cilaka, maka satungtung nyana encan maut pasti bakal ngalaman cilaka tina tapak pang doa nu jadi indung. Matak ulah nyeri ka indung. Matak baheula mah api memeh puasa aya bab nganteuran bawakeun rantang sangu akeul sayur medok tambah bandeng tambah bakakak dibawakeun ka emak memeh puasa bari munggahan benernya ngaranna nganteuran mak ieu aceng nganteuran mak masyaallah jiceng sia bager amat ieu mak sakalian mak aya duitna mak ceng kana lama ceng duit di mana menang jackpot mah berkah mah ieu berkah mah ieu hasil jackpot aceng berusaha mah menang makswin mak ieu mah ya ka indung dibere kadaharan duit babagi jeung emak dibungahkeun birrul walidain berbakti ka indung pamajikan dibelikeun baju emak ge belikeun atuh pamajikan dibelikeun emas indung belikeun emak senangkeun ku urang pan baheula aya nganteuran ieu emak titah dahar ajakan ngobrol ku urang minta hampura ka emak mak hampurannya mah nya aceng loba dosa isukeun deuk puasa mah doakeun mah aceng sing kuat puasa nama ngobrol sajam 2 jam melepaskan rindu kepada orang tua kita ngobrol bebarengan terus kongko mak aceng dek balik emang geus burit mah atuh geus balik ceng lain mah minjem duit mah aya 100 mah ieu ka indung mah ulah sok nginjem dengekeun mun hayang sugih ulah pernah nginjem duit ti indung dengekeun ulah sok nginjem duit indung sabab niatna nginjem pasti mung mayar matak jalma nu nginjem ka indung caklot baheula mah moal dibere sugih lain diinjeman emak mah dibere ieu mah ka nginjem bae masyaallah mak nginjem surat taneuh mah indung mah ulah nginjem ka emak eta ngawaris kana fakir mah ngawaris kana fakir aya ge mere ka emak koman aya keneh mah ku urang dimuliakeun minta jampe ka emak mak aceng jampe mah aceng deuk pesantren minta jampe ka emak ma aceng dek sakola mak minta jampe ka indung ma aceng mah dek gawe mah di KMK mak ieu minta jampe ka emak masyaallah dijampe ku emak ma aceng dek gawe mak di Stanley mak minta jampe ka emak masyaallah ma aceng dek gawe mak di Mayora ataupun di Cingluh ieu minta jampe ka emak samemeh ka kiai samemeh ka ustad indung mun anu aya keneh mak sampeurkeun ku urang mereka adalah malaikat tak bersayap yang Allah turunkan kepada kita bawa cai ka emak mak jampe aceng namanya sing berkah hirup aceng bibi engke jampe bi anak bi make bahasa bunut bae jik ceng sakola ceng kumaha didoakeun sing berkah salamet jik ceng gawe ceng kumaha didoakeun sing gede milik rezekina kang hayang make bahasa Arab nu bibi paham jeung bibi biasa macakeun ngarah seukeut doa bibi ka dieu ceng jampe ku emak bismika Allahumma ahya bismika tuh gawe di Cingluh hees lah tak jeleukeun nu ku ari di pagawean hees bae jampena eta maka indung muliakeun penta jampena penta doana haji urang lamun geus seueuh kang andai kata indung urang jeung abah urang geus seueuh lempang lah urang ka kuburan anak jeleukeun tetenggerna
ajakan anak pemajikan, ajakan incu kabehan, ajakan keluarga urang ziarah ka kolot-kolot urang kadanan teu bisa unggal poe saminggu sakali mah maksakeun lempang kana tetengger emak jeung tetengger abah jeleukeun tetenggerna rasakeun ku urang, pejamkan mata kita dan rasakan betapa kebaikan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Rasakeun mang, bayangkeun abah baheula modal di modalan teu nyaho mamang baheula sakola seseleh abah ngajual kontrakan teu nyaho urang kawin abah leungit sawah 3 petak urang kawin ternyata memodal emak jeung abah urang sakola di modalan kawin di modalan usaha di modalan urang nanjeur tapak wujud ayeuna di alam dunia gara-gara emak jeung abah indung nu ngandung bapak nu ngayuga nu matak urang ketika datang ke kuburan bereumkeun kudu karasa mang bageuna kolot ka mamang karasa rasakeun bae teu kudu wiridan naon mang teu kudu zikir naon cukup rasakeun bageuna emak jeung abah ka urang bereumkeun rasakeun ku urang ya Allah bener karasa geus karasa ku hate bageuna emak jeung abah menta ka Gusti Allah kalawan bahasa hate urang ya Allah karasa bageuna emak jeung abah kula mah teu hayang nanaon ya Allah panghampurakeun emak jeung abah sakitu doang Masya Allah tapi ngomong nanti na hate panghampurakeun emak jeung abah ya Allah karasa jasa bageurna ka kula nah geus kitu pasti bakal dijabah ku Gusti Allah datangan ka kuburan urang Kang kula mah hayang bari babacaan Kang silahkan andai kata dibulak-balik sabing bilangan misalkan sajuz Quran Yasin bae bulak-balik teu masalah panjang teuing Kang deuk Fatihah bae bulak-balik Fatihah teu naon ti mimiti hadorot datangkeun ka anggusan Fatihah bae bolak-balik deuk kulhu bae bolak-balik teu make babacaan naon teu masalah deuk bismillah doang ge teu naon bismillah terus bae bismillah sajam setengah elos cek mana ya kaset kusut asana ye anggeus bismillah bae bahkan keur kos kieu ge teu masalah urang datang ka kuburan pamajikan jeung anak di tukang Al-Fatihah jadi mang pada cek mana ieu kakresekan ya naon ieu dina harti ziarah teh lain ukuran tina zikir ziarah bukan sekedar tina zikir urang tapi karasa gedena kolot tina tapak aya kolot sabab ayana urang mata cukup dengan kematian seseorang jadi mau itu urang bakal maut abah bageur ka urang emak geus maut bageur ka urang tularkan kebaikan orang tua kita kepada anak-anak kita titipkeun ajaran kolot ka anak-anak urang ceng aceng mondok heulan kedeung mah emak jeung abah deuk nanggung aceng ulah mikiran sia gawe sia boga duit aing nu nanggung sia tenang bae sia penting mondok bae heula sia anak mulai di pasantren-pasantren ngeri ku harinya akhir zaman ku hari ngeri jasa ketika budak laletik geus teu jarlas ku hari kaditu ka dieu ngaji cukup panggungan naik truk turun tina truk mau bendera turun mau bendera ngaji sorogan depan baheula meureun kos kitu da abaji asli sorogan mah jelas kitabna jelas talunjukna jelas panyepretna jelas panakolna teu bisa sekali kan getak kunyan jeprek abaji asli pan galak atuh emang kudu galak magahan baheula mah kos kitu ye kuari mah barudak ngaji henteu naon teu aya muludan bering bagus bae ngan ilmu dirina teu kena nyana jangan ngaji panggungan mamang boro-boro asup ngaji 15 tahun ge belon bae mata ki anak ya kudu ngaji nu jelas nu puguh ngajina lain sakadar mau bendera lelempangan ngabm cicing di harapan guru aya khidmah tengkena cicing di harapan guru ngaji jelas puguh guruna tamula ima qiraah wa ima sama wa ima ijazah cicing harapan guru ngaji jelas kayak dipagahan ku guru baca ku sia baca ku urang ba patah bapak alif patah pak hijikeun bapak sin kasrah si ya alif patah ya hijikeun ku sia to alif patah to lam mau ulam patah lol hijikeun kabeh bapak sia tolol tah bapak sia tolol ngaji mah kudu jelas ye ngaji budak leutik kuari teu jelas sakola bagus sakola teu masalah tapi kadang-kadang ketika mereka mencari ilmu dunia fi dunia hasanah mereka lupakan wa fil akhirati hasanah dunia mah hebat sakola malah disalahgunakan rangsel pinuh ku celurit jeung samurai betul malah tawuran mau pilok di mana-mana yu pentek masya Allah XTM masya Allah ya Allah ya Rabbi lain kos gitu sakola malah tawuran mama seseleh ngajualan bacang ngajualan segala macam anakna meak-meakeun harta emak masya Allah mengerikan jasa budak leutik ku hari
komo di daerah Parung Panjang. Ketika toronton dijieun konten, dieureun-eureunkeun toronton, cetnya nama toronton roti bakar meureun. Empuk ceknya nama. Dieureun atuh kalindes mah. Atuh toronton kadang-kadang supirna ngantuk tanaon. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Henteu produktif ku hari. Lempang peuting jadi gangster. Nah naonan itu jelas. Oh Masya Allah, mau samurai nyingsinan jelema. Lamun bener berani asup akoramil bawa samurai tak. Gangster, permabokan, perzinahan. Padahal mah gangster nu asli. Ibu-ibu mau motor gangster eta. Ibu-ibu mau motor gangster. Oh, ibu-ibu mau motor jelekeun ku mamang. Sen kiri ti belok-belok mang, lurus mang. Lurus, kami di tukang mau mobil puyang ieu belok tamual sih. Lurus bae nyana. Cerek sen kiri, tangguhan belok, korek belok ke kanan, blon ban. Aduh. Ibu-ibu. Dikelaksonan ku kami boro-boro minggir tek galedek, ibu-ibu kudu minggir ge. Moal pet teu minggir, nyileuk doang ka kami. Pak yu cuk nyana tah. Ayo ibu. Ibu-ibu tah kos itu. Matak ieu jadikeun anak-anak urang, anak-anak nu berbakti ka kolotna. Sanajan teu kudu jadi kiai, teu kudu jadi ustad, tapi boga ilmu nya. Tapi boga ilmu, teu kudu jadi kiai, teu kudu jadi ustad, tapi boga ilmu. Yuk titip-titipkeun di pondok-pondok pesantren. Di mana bae, di Bunut ngabadeg, di Pasir Gadung loba. Kumaha di dieu mah di ditu Abah As'ad, di ditu Abah Ali. Aya di Kang Opik ataupun di Kang Soleh, di mana-mana terserah silakeun. Titip-titipkeun anak-anak urang di pondok pesantren. Sanajan keur teu hasil, sanajan keur teu jadi ustad ge, keur awakna insyaallah boga cacaang insya. Maka mudah-mudahan dina ayeuna Abah Haji Asdi dihaulkeun ku keluargana. Mudah-mudahan almarhum almangfulah sing ditambah terus ditambah jeung ditambah luhurna darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oke kami kabeh anu hadir. Mudah-mudahan sanajan jeung goreng-goreng patut ge dina amal. Mudah-mudahan bae digulungkeun, dihijikeun, digolongkeun kana golongan kersana almarhum almangfulah Abah Haji Asdi. Urang kabehan dibarokahkeun ku anjeunna, urang disalametkeun ku guru-guru urang menang ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, simkuring ieu mah idkhulus surur nomor kahijina, nomor kaduana ngiring tapaul hoyong tambah barokah. Mudah-mudahan simkuring ge sami diaku sebagai murid anjeunna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hadahin nar. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sakit bainu kafihatur hapunten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.